Waktu Darwita luncat ka tukang nyingkahan ruyung nu ngahiuk rek ngabentur sirahna. Katempo gerakan ruyung musuhna rada ngenoran. Malah saterusna mah eureun sama sakali. Kabas anu mere omer kanu jadi lawana pikeun nyusun deui Panarajang. Hal ieu teu saeutik ngadatangkeun rasa kakaget oge pikeun Darwita mah. Tapi oge memang na ieu teh mangrupa hiji kasempetan anu kacida hadena. Demi ceun deui tempo, seak bae manehna Narajang ngaheumbatkeun bedogna. Bari dibarengan ku gerakan cakar mau. Atuh karna ngaranjug oge mireungeuh Panarajang lawan anu sakali ieu mah teu kira-kira matak ngabahayakeun kana dirina. Tapi karena anu memang dirina geus padet ku elmu panemu tinu jari akina. Bari ngalegotkeun sirahna sakirat manehna ngababukeun ruyungna kana pigelang leungeun lawan anu rek nyakar kana beuheungna sedengkeun leungeun kencana ngahiuk ngababuk si kulawan anu keur ngaheumbatkeun bedogna. Geus kitu porengkal manehna kagigir terus nyabetkeun ruyungna kana punuk lawan anu akhirna daek teu daek Darwita teu bisa ngukuhan kekuatan badana manehna ngacungkel ti kusruk nyuuh kana taneuh garing. Coba punuk karasana nyeri oge dua leungeunna karasana komper lantaran sakaligus kapeunangan siku jeung pigelangna. Kurang ajar. Tapi Darwita nu memang dirina dina akhir-akhir ieu geus digemleng deui kudu jadi guruna teu lila manehna geus ngacereg-jeg deui hudang. Nafsuna beuki tamah-tamah kang kedurna temong dina sorot panona anu ngakedur huru ngebrehkeun ka ceceubna. Red kana bedogna geus mecerang jauhna keranan. Teu jadi soal seak bae manehna Narajang ku peureupna anu hiuk bangbaraan sedengkarna barang mireungeuh nu jadi lawanna ayeuna mah lemor manehna ngabalangkeun ruyungna gilek nyumputkeun sirahna dina gerakan belut ngaborengkal sedengkeun peureupna ngadius rek nyamber ke kemplong. Tapi deui Darwita sakali ieu mah gerakanana leuwih rikat manehna ngecat ka kenca bari nyamberkeun dampal sukuna kana iga anu jadi musuhna. Karena rikat malikeun awakna bari satekah pola rek ngababuk suku lawan tapi geus kacida leuyeurna dampal suku Darwita geus nyayang manten ngahakan igana anu antukna karena ngaceng cehe hiuk deui teungeulan musuhna nu diwangun ku dampal leungeun nu disangigirkeun ngahanca punukna. Anu sakali ieu mah ku karna teu bisa dikepeskeun akhirna manehna ngagebru nangkuban. Irungna kapaksa kudu nyium taneuh sanajan teu parna oge teu burung we karasana mah nyeri oge. Hudang karena ulah gogoleran kitu kaos budak leutik. Darwita polahna mah panas naker. Kakadah ku sakitu oge hatena geus kacida bungahna, geus hasil bisa ngaragragkeun nu jadi musuhna. Red kana bedogna anu tadi mecereng gancang ku manehna dicokot. Hai nyatang tu kaulah hudang mah Darwita tacan rumah saeleh jamakna nu patelak mangan eleh jeung meunang atuh karena bari hudang lantaran nu jadi lawanna ayeuna geus nyekel deui bedogna manehna oge kop deui kana ruyung kabungna anu tadi dibalangkeun teu jauh ti tempat manehanana. Karena abas rasakeun bedog aing deuleu sia ngahakan bawatok sia ieu hap hiat Iat. Darwita teu kanyahoan deui luncat bari ngagerok sedeng bedogna ngolebat rek nyamber beuheung tapi karena teu cileureun ngagentak manehna ngagilak bari nyabetkeun ruyung kabungna Darwita oge teu eleh pelit jeung teu eleh kesit sakilat manehna ngulawitkeun bedogna ngarobah Panarajangna ayeuna mah rek nyamber ka kemplong. Karena kapaksa ngajauh dina gerakan jeler kasaatan bari sukuna neceh pigelang lawan sedang ruyungna ngahiuk rek nyamber sirah Darwita nu geus leuwih ngarti kana gerakan nu jadi musuhna sakilat manehna ngaragragkeun awakna sakaligus geus bisa nyalametkeun leungeun jeung sirahna harita teh. Bareng jeung eta bedogna henteu cicingeun terus nyamber suku musuhna
nu napakna kari sabelah tapi karena oge teu bisa ditipu atuh cung manehna luncat ka luhur geus kitu manehna malik nutung ka handap teu beda ti alap-alap rek nyamer anak hayam ruyungna notok kena tongong lawan sedang leungeun kencana ngahiup kena sirah anu pikeun Darwita geus taya dangka deui pikeun ngejatkeun awakna antukna manehna ngoceak sarta bari ngagebru lungleng katur lengan saterusna ngajoprak teu usik teu malik nganu temong teh napasna nunanakeun yen manehna teh hirup keneh rasakeun awas rasakeun ieu pangawasa kuring hap hiat aduh bungan sorangan Darwita karena ngagreneng bari netep Darwita nuker empes-empesan kapaehan geus karuhan nu jadi lawan moal bisa hudang deui tereh-tereh leos baik karena init deui nuluykeun lumaku narek balik ka imahna Darwita mah cul be ditinggalkeun lantaran manehna geus boga sangkaan pasti engke oge bakal aya anu mawa tadi sareret ku manehna ketempo datangna kadinya teh Darwita henteu nyorangan tapi aya deui baturna nyaeta si Turkim nu sajeroning keur galungan teh manehna mah nempokeun bari ngadempes di nubala ngan rada ngarasa kagetna teh pedah si Turkim bet terus cicing henteu milu ngarepuk saperti biasana saanyana sajabana ti si Turkim teh aya deui saurang anu ngadon ngadempes nempokeun nyaeta budak ngora anu tadi nyenol teh di Mang Darsim maksud tadi teh rek terus nyusul karena tayalian rek nurut ludeng di jalan oge sugan be pada samaksud rek ngajugjug ka Bungbulang barang kabireungeuh nu rek dipiluan teh keur galungan manehna terus nyalingker tebatan ti leuwih hade nyumput lantaran bisi kabarerang kuno keur pada ngumbar nafsu barang karena geus ngaleos manehna tadi namah rek ngagentak ngudag nuturkeun tapi teu tulus malah manehna terus ngelok deui lantaran kabireungeuh aya hiji jalma anu kaluar tina tukangeun rungkun saliara hareupeun manehna pisan nu tayalian eta teh si Turkim ngagentak nyamperkeun ka Darwita teu tatapasini deui Darwita anu keur kapaehan keneh teh rigidig we dipanggul dibawa ingkah ti palebah dinya geus karuhan eueuh deui jelema si Jajaka teh kakara wani kaluar ret kakarna geus jauh atuh berebet bae manehna ngudag balik gegerewan menta di dagoan hei antosannya karena nu keur jongjon leumpang barang ngadenge aya anu ngagerowan teh geus teg bae dina hatena yen ieu nu ngagerowan teh pasti baturna Darwita reg manehna eureun malika tukang bari sikepna mah teu tinggal ti kawaspadaan tapi barang geus deukeut ka Cida ngarasa kagetna sidik teu kepalingan yen ieu jalma teh tayalian nu tadi keur nyenol di Mang Dasim teh ya nganu teu mata kahartina teh naon sababna pangna ayeuna bat nyusul ka manehanana kawas aya maksudna anu goreng oh geuning Andika aya naon baraya karena nanya na bari pinuh ku curiga ayeuna mah manehna geus boga pelajaran yen jalma-jalma teh teu bisa dipercaya kitu bae geuningan komo ieu jalma anyar pinanggih kaula teh rek ka Bungbulang ieu teh manawi Andika uninga di mana pernahna eta Bungbulang si Jajaka teh nanya narengkuh naker kitu namah bisi nu ditanya teh salah harati mangkaning nafsuna can puguh geus lalar urut bieu galungan bade ka saha kitu baraya cobi bade ka saha karena Malik nanya bari rada kaget puguh nu ditanyakeun teh lembur manehna pisan
curigana beuki nganelan bisi ieu jalma aya maksudna nu goreng kanu jadi akina. Puguh kembang-kembang namah geus aya. Saha nu nyaho? Ieu budak ngora teh salah saurang muridna Ki Jatun musuh gerot Aki Mursid teh nyaeta akina Karna. Kieu ye, baraya ye. Sim kuring teh bade maluru jalmi nu jenenganana Bapak Mursid kitu. Manawi jumeneng keneh. Ke. Badaya naon kitu? Sadere ka Pak Mursid teh. Karena ayeuna mah nanyana sewot. Aya keperugian we ieu teh, nun. Aya keperugian sim kuring teh. Si Jajaka teh nemalanana tetep sare. Saderek sanes ka Aki Mursid, ka Pak Mursid. Dupi baraya mah sanes sun. Mung anjeunna teh guruna pun bapak kitu maksud teh. Ke. Dupi panglingihan di mana kitu Andika teh? Kieu kawit mah ti Buah Batu Bandung kitu. Janten waktu pun bapak bade maot, anjeunna teh wasiat yen kaula teh kedah ngabujeng Pak Mursid nu linggihna di Kampung Gadog. Caket situ Bagenit bawahan Garut saurna teh. Namung barang dibujeng mung aya putrana bae Pasuta. Anjeunna ngawartosan cenah Pak Mursid teh linggihna di Bungbulang bawahan Pakenjeng kitu. Nu mawi ku kaula teh teras bae dibujeng ka dieu kitu. Mung nyaeta teh acan terang pernah nah kitu sim kuring teh. Si Jajaka teh mere katerangan. Leng karna ngahuleng. Mun ngingetkeun caritaanana mah tetela cocok jeung kaayaan akina. Tapi sanajan kitu manehna can wanieun ngabejakeun yen saha sabenerna Pak Mursid teh. Kalah pok bae karna nyarita. Hayu we urang bareng jeung kaula atuh. Kayak di ditu ku kaula dituduhkeun. Kabeneran we kaula oge reka pajaten ieu teh. Ngadenge kasanggupan karena kitu teh teu kira-kira si Jajaka ngarasa bungaheunana. Boga rasa bakal laksana panejakna moal hese natanyakeun lantaran aya anu pingantereunana mun nilik caritaanana mah pasti ieu budak ngora teh lemburna oge carua di Bumbulang salembur jeung Pak Mursid teh alias Aki Mursid. Geus kitu mah bring ieu dua Jajaka teh nuluykeun lalampahanana. Tekung silila geus tarepi ka imahna Aki Mursid. Teu ngadago ditanya heula paralak bae ku Karna diterangkeun ka akina. Kitu cenah maksudna ieu si Jajaka teh anu barang dipaluruh ku Aki Mursid tetela teu salah deui ieu Jajaka teh ngaranna Widarma. Ari Widarma teh anakna Ki Jatma murid manehanana. Baheula keur waktu manehna aprak-aprakan kungsi Aki Mursid teh matuh di Buah Batu Bandung nya ngajar ulin penca ka Ki Jatma anu harita di Cicingan alias disirurukan ku Ki Mursid waktu harita. Kumaha kabungahanana Widarma geus teu bisa dicaturkeun deui. Atuh Aki Mursid sajabana ti ngarasa bungah teh oge kacida sedihna barang ngadenge yen Ki Jatma teh geus taya di kieuna. Rajeun teh tepung jeung anakna. Anu waktu baheula mah ieu budak teh tacan mantra-mantra kana aya atuh. Buat tacan dikandung-kandung acan kudu jadi indungna teh. Lantaran maksud tadi oge pangna dipaluruh jauh-jauh teh tayalian seja di alap pangartina cohagna mah rek guru ilmu panemu pikeun ngasakeun naon-naon pelajaran anu geus katarima ti bapakna. Nganya tah hanya kalpisan kaburu kapegat ku umur Ki Jatma nu jadi bapakna Widarma teh anu geus nepi kana jangjina. Jadi pelajaran nu geus katampa ku Widarma teh sasat ngabuntut bangkong. Satuluina ieu dua Jajaka teh jadi kacida layeutna teu sidikna kaditu ka dieu teh salawasna ngan rentetan antara Karna jeung Widarma. Geus saperti jeung dulur teh lain bobohongan. Ongkoh deui Karna teh selang-selang sok ngawakilan nu jadi akina mere pelajaran-pelajaran ka Widarma.
nu dina dasarna mah Widarma teh geus leuwih ti cukup ngan kari ngasakeun sarta nambah saeutik-saeutik anu baheula teu kungsi diajarkeun ku nu jadi bapakna nyaeta Ki Jatma teh. Sakali mangsa Widarma ku Aki Mursid keur dititah ka Cihike. Pikeun ngadatangan ka wabuhanana ngabejakeun hiji urusan nu aya patula-patalina jeung pakasabanana. Sedengkeun karna harita keur ngalasuluh lantaran nini amah geus teu ngabogaan suluh satek-tek acan. Beres mengkeur suluh karna reureuh heula bari ngagebran awakna kudu dukuy. Kesang mani jibreg saluar awak urut bieu nampolan pisuluheun. Katambah poe teh meujeuhna moreret tengah poe. Bari nyarane kana tangkal jengjing karna peureum ngararasakeun nikmatna awak buligir dihihidan ku angin nu ngahiliwir. Matak sungkan init deui kahayang mah terus bae sare di dinya karna teh. Sabot manehna keur ngararasakeun kanikmatan. Ngadadak di belah katuhu kadenge aya anu hahargungan. Sarta kadenge deui sora anu blag-blig-blug sana anu keur galungan. Teu panjang mikir deui seak gaceng-gaceng. Karna teu sirikna luruncatan muru kana datangna sora. Ari breh teh pertela ngembang boled. Aya hiji jalma geus ngagoler deket batu nu ngajegir. Geus cop bae dina hatena pasti eta jalma teh aya nu nanasa. Kalawan teu ngandung curiga naon-naon atuh karna teh. Lantaran kajurung kurasa watir sarta hayang buru-buru nulungan kasasama anu keur ngarandapan tungara alias musibat. Ngagentak manehna nyamperkeun kakara oge nagog rek nyidikeun saha-sahana. Kalawan teu disangka-sangka nu keur ngagoler teh ngahiuk ngirimkeun panonjokna kana beungeut. Aduh. Nah, kisilah. Aduh. Make jeung nonyok sagarupi teh karena ngagero nyeri jeung reuwas kalawan teu katiten teu gigireun batu gede aya anu ngahiuk ngahanca sirahna. Aduh. Tacan ge karna leler kareuwasna tadi sirahna geus ngabletuk manten disada lantaran dipepeg ku bopongkol nu kacida gedena. Aduh. Karena ngagero deui bae bari ngacengkang ka tukang tapi teu kanyahoan hiji peureub nu jolna teu gigireun batu geus ngahiuk anu saterusna ngahanca kana pundukna. Aduh. Sanajan sakumaha kuat sarta pinterna oge ari dibongohan sarta diperek-perek kitu mah karna kalawan bari teu bisa ngayakeun perlawanan heula pikeun ngabela dirina manehna ngagebluk rubuh teu walakaya. Aduh. Geus karuhan kitu mah cung jeleng dinu bala aya anu laluncatan anu saterusna bukbek ngirimkeun tajong jeung panggebug ngahujanan badan karna anu memangna keur selang-seling nepi ka beungeut karna geus teu puguh rupana jabati ngalay pinuh ku getih teh jeung gareuneuk tapak panajong jeung tampiling nu taya pisan mingena. Oh, kurang rapunan euy. Hayo. Hup, ya. Sia kurang ajar. Hup, ya. Tah ieu. Sakali deui yeuh. Hup, tajong ku aing yeuh. Hup, dap. Cabo ku aing yeuh. Hup. Aduh. Ieu sakali urang kirimkeun tinju urang yeuh. Boga mentah yeuh. Hup. Tuman jalan maki mah ye sok kurang harapan euy ye urang teu kali kuring ye. Yap.
talian oi. Talian kadinya. Tepira pengawasan geningan incu si Mursid teh oi. Tepira geningan. Kitu oi. Alah, sugan teh bisa mingi euy. Sok talian kadinya lah, bakutet kadinya sing bageuh. Cek Madraub bari cekuk dina jong kana beungeut karena anu kaayaanana geus teu inget-inget harita teh. Catur we jago tapi benang di bongohan euy. Dasar oon. Ieu jago deui ye. Ki Obing mairan bari cedak manehna oge ngajejek kana sirah Karna. Anu kuno ieu ye maneh mah ye. Geus teu inget cigeuna mah euy. Geus teu inget bumi alam jelema teh ye. Rajol si Busro bari ngajingjing tambang. Teu anta parah deui ngan reketek besa kujur badan karena di talian di bakutet teu beda ti meungkeut suluh bae. Puguh nalian nu geus teu walakaya mah babarina kranan atuh. Ya. Gara budi sia setan ya. Gara budi sia. Si Busro nyarekan bari nyiduhan beungeut Karna manila mokot. Kumahakeun ya bangke anjing teh Kak. Dikumahakeun ya. Alah. Ulah loba teh ngomong. Kudu bageun tuh, gujubarkeun tuh kana gawir itu gulingkeun tuman. Jelema kitu mah gulingkeun sok buru-buru ya. Gulingkeun jelema kitu mah gulingkeun tah. Paeh sugan hakan mau jelema kitu mah tah. Ulah diantepkeun di dunya. Jadi ngariweukeun ka urang euy. Madraub marentah. Ku nafsu mah geuning rasa kamanusaan teh nepi ka leungit. Ku jalan kieu Madraub boga angkeuhan yen Karna teh tangtu bakal tinemu jeung ajalna. Di paehan harita mah teu pati luas katurug-turug moal ngalaman tunggara heula. Tapi mun bari dibakutet sarta aya dina gawir anu sakitu dong kawingna piraku mun teu ngalaman sangsara teh. Samemeh karena ngalepaskeun nyawa komo mun bari jeung direweg ku satogalakna. Kitu pamikirna Ki Madraub harita. Regeyeng karena digarotong terus diayunkeun sakedeung. Sok buru-buru ya. Sok buru-buru angkat euy hap. Cok urang alungkeun tuh kena jurang tuh kanu gawir nu lampung tuh mengpeng jero tuh gawirna tuh. Sok siap lah. Mimitian atuh ye. Heup. 1 2 3. Kelobong. Kedebut bae Karna dibalangkeun ti luhur gawir. Awakna ngagecret ningang batu. Saeutik oge manehna teu ngaluarkeun sorak naon-naon puguh ti tadi oge geus kapaehan Karna teh. Balik kanan lamun manehna inget tangtu moal tahan ngalaman panyiksa jeung panghina anu sakitu poharana. Rupana bae musuh-musuhna teh masih keneh ngaciri manusia tapi ari jejeroanana mah teu beda ti sato hewan anu panggalak-galakna sarta pangjahat-jahatna. Urang tinggalkeun heula kaayaan Karna anu geus dirempuh ku para anu jarahat sarta dialungkeun ka hiji jurang anu sakitu jerona. Kumaha nasib Karna ka hareupna? Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan hiji tempat. Aya hiji jajaka alus wanda haderupa ngaganeang mapai-mapai jalan lembur anu kenca katuhunana ngampar pasawahan keur mejehna bener hejo parekna teh. Eta jajaka alus wanda haderupa teh paromana tembong marahmai hegar ebreh dina pamulukna suraseuri umat imut kawas anu keur kasinugrahan nu pohara. Lempangna sakapeung noyod
tempo-tempo luluncatan kawas aya anu ngahalangan dina jajalaneun anu padahal mah taya naon-naon. Leungeunna teu daek cicing ruwal rawel kana dangdauna nu ngagigidig sapanjang jalan. Kadang-kadang wel daun nu meunang ngarawel teh diasupkeun kana sungutna anu teu lila diburakeun deui. Tapi lamun seug dititenan kaayaan panonna estuning matak hariwang naker. Disagigireun pasemona anu hegar marah mai teh nu memang jadi namahan panyari kana keuretan beungeutna anu hade rupa. Manehna teh ngabogaan panon anu kacida buringasna. Lingas teh beda ti mata heurang ruyuk. Ngan bubuhan kalimpudan ku bubuden anu memang napi karesepeun lamun teu telak-telak teuing mah kaayaan panonna kitu teh moal kaciri ieu atuh. Saha eta jajaka teh? Surya gitu kasebutna atawa kitu ngaranna si jajaka. Nu di kalangan para mojang mah geus teu matak aneh deui Surya teh. Salilana jadi catur ngagorah jadi carita. Jajaka nu ngaran Surya teh jadi Senen kalemekan jadi abad kacapangan. Jadi Senen kalemekan jadi Ahad kacapangan. Teu weleh jadi bahan obrolan sok sanajan jadi di cagranan henteu bruk-brak di arambeng sakarepna tapi ngawaktu. Biasana di wahangan bari mani atabana di tampian bari nyeuseuk bari ting cerihil ting cekikik seuri leutik nyaritakeun si manehanana teh bari dipirig ku sembal guyon gogonyakan. Kitu wanoja di kampung mah zaman baheula. Kitu soteh lamun taya lalaki atawa jalma anu pikaeraeun tapi lamun seug aya salah saurang nu dianggapna matak gamah ngagorahna teh ngan ukur di jero hate tara ieu wanieun tembus kaluar. Kumaha teu rek jadi bahan carita atuh. Bogo Surya mah keur hade rupa teh pamulu sareh dareh deh. Tur taberehana kertara ngoretkeun katineung hate. Sakur mojang nu rada meungesan mah adresna tara ieu disieuhkeun. Kabeh oge dibae dihiapkeun di layanan sakadar ngan ukur saoles. Memang geus biasa jadi adat tabeatna Surya. Tara ceehan teu kaop we neuleuh nu luis atawa nu herang-herang teh. Manehna mah babarian kapincut kagembang najan keur meneran boga kikineuan. Sok culjeun kanu heubeul anu satuluyna gap kanu anyar kitu jeung kitu bae saeneng-enengna pagawean Surya teh. Tapi sanajan geus pada nyaho yen Surya teh kitu pamakena ih mojang-mojang teh tara ieu aya anu punung atawa anu nyeri hate lantaran Surya mah watekna berehan teh ya. Geus nempi kana waktuna mah sok dibalikan deui. Manehna mah tara sungkan malikan popotongan. Cinekna mah Surya teh hiji jajaka anu teu weleh dipisuka sanajan geus kungsi nyieun codeka. Perbawa hade rupa tur pinter nyarita ngareka basa. Pok-pokanana ngalagena kana hate karasana amis kareueut alah manan madu. Kata mah dipasieup ku darehdehna bubuden wanda pamelet anu sanyatana mah eta kabeh ngan mangrupa pangoloan bungkul keur para wanoja. Tapi teu kabeh mojang kitu petana. Nu kitu teh mah ngan sabagian leutik nyaeta mojang-mojang anu boga wanda pucuk awian babari lenyong teu kaop kaoyageun ku angin lirih. Mojang nu teu kukuh pengku nu teu ngabogaan kapribadian sarta harga diri. Da ari kalolobaanana mah mireungeuh petalakuna Surya kitu teh teu kurang-kurang anu micua mikagiru. Cua ku kalakuanana ngulinkeun awewe teu beda kana cocooan. Rasa maneh patut teu nganyuk wanda teu menta kalakuan teh teu bina tinu eueuh-eueuh.
Para jajaka sejena oge lain saurang dua urang anu neun hate kanyanyerian lantaran direbut bebeureuhna, direbut kabogohna, tapi ngan saukur disidem dina hate nu teu weleh ngagermet. Dari terang-terangan mah ngebrehkeun kateungeunahna kabeh oge taya anu waningeun atuh lantaran Surya teh sajabana ti boga bapa anu kaitung jadug dipikagimir ku batur salemurna. Turug-turug Suryana sorangan oge dina perkara ngagugulukeun kadugalan mah estu bobot pilih tanding ku kitu teh mah pangarti nu jadi bapana teh tumplek tamplok diturunkeun ka manehanana. Ieu sababna nu matak Surya dina ngalelecena para mojang teh estu ning sakama-kamana keranan eukeur mah hade rupa alus wanda katurug-turug boga pangabisa anu beunang disebutkeun unggul ti batur anu nungtun kana diri na ujub sarta takabur ngahampas kasasama nu dina ngoni ngalajur hawa nafsu na teh terus bae ngadudut taya euih-euihna. Ayeuna oge manehna keur lumaku mapai-mapai jalan pilumuran teh sanyana mah keur aya maksudna nu tangtu sugan bae mangih kembang ligar anu babari diseusupna kitu pamikirna. Tapi ari hatena mah geus ujub pinasti bakal manggih nu matak sajeroning leumpang teh manehna teu weleh runya renyu geus kacipta bakal pinikmateunana nyeseup kembang nu masih keneh seger. Beak sawah breh teh manggih kebon rupana bae memangna diijabah pamaksudanana teh ana rongheap teh hiji mojang tilaneuhkeun bari ngelek ayakan anu geus dieusi lalab-lalaban. Rupana bae manehna teh mentas ngundur ti kebon atuh puguh we pikeun Surya teh teu beda ti nu nimu manggih. Bari umat imut gumasep mentangkeun panah asmarana anu tara gagal bibirna mah geus kumetap lantaran ieu mojang teh sajalan lantaran ieu mojang teh sanajan bener bijilna sisi wedalan ti padesaan tapi manehna ngabogaan wanda matak ngaruntagkeun hate matak ngaruntuhkeun jajantung sari manis lain kaulinan tangtungan badan jangjing leutik ngalampanya tapi pepel ngeusi pakulitan hideung santen matak nineng komo mireungeuh keuretan beungeutna anu lonyot dua pipi ngadaun seureuh irung mancung bibir ipis papasangan semu kicup ari seuri teh tembong huntuna ngaborelak bodas bersih hade piara. Molih ti kebon nyai? Surya nanya nu maksudna mah ngocal-ngocal harita teh. Nyi parawan ngarandeg semu meped ka sisi. Sajongjongan mah ngajengjen mireungeuh jajaka hade rupa jol-jol nanya ka manehanana sarta polahna kawas anu geus wanoh pisan anu pikeun manehanana mah ieu teh mangrupa hiji kajadian anu mata kaget. Mulih ngundur gelis? Sumun. Akhirna Nyi Mojang nemalan oge, tapi sora namah lalaunan pisan meh teu kadenge. Ari Surya dedeheman rada geumpeur mireungeuh borelakna huntu bodas anu ngaberes teu beda ti mutiara nu dijajarkeun. Dopi di mana di mana bumi teh gelis ieu teh tebih? Surya terus tatanya bari runat-rinat kelat-klet pasang aksi di eusi daya pamikat. Caket. Nyi Mojang bari nyereudeg mepet rek neruskeun lumakuna. Ngerasa kaget deui bae mireungeuh petelakuna ieu jajaka bet kawas anu kurang sasetrip runat-rinat mata krehe atuh. Kayak atulanan nu namanya ge tepang parantos bade ngantunkeun ieu teh. Engkang teh jalmi kalangsu kitu nuju aya nu dipilari ieu teh. Surya bari ngagaramang kana leungeun Nyi Mojang
Surya bari ngagaramang kana leungeun Nyi Mojang maksud nama nahan supaya ulah waka init. Bade pikir naon kitu? Nyi Mojang ngepeskeun leungeunna. Beki tamah-tamah kagetna lantaran sidik ieu jalma anyar pinanggih teh petana kurang ajar pisan. Mun lain jalma anu kurang saeundan mah pasti ieu teh jalma anu coreng irungna. Kitu pamikirna Nyi Mojang nu hatena geus mimiti hemar-hemir sieunneun ku Maonam. Seueur kaperogian mah geulis. Ke atuh ulah gudung gusuh. Namanya oge tepang apan urang teh. Esotkeun Nyi Mojang nyeureudeg deui malibir sisi pager tatangkalan. Maksudna mah rek terus init. Geus yakin ieu jalma teh lain jalma bager atuh. Eta Nyai mah teh kayang di Picasso geuningan. Surya bari ngagaramang derek nyekel leungeun. Tapi sakali ieu mah Nyi Mojang teh rancingeus. Bari ngulawitkeun leungeunna ka tukang manehna terus nyeureudeg ka hareup. Petalakuna teh beda ti manuk Japati kagareuwahkeun. Ngan bae Surya oge lain ucing garong sakatiga anu babari dipangejatkeun ku mangsana. Sakilat manehna luncat ka tukang ngahadang jajalaneun Nyi Parawan. Bari saranga sadengeh nemongkeun lelewa pika sebeleun nu hayang utah atuh. Haling. Nanaonan pegat-pegat ka batur. Haling. Nyi Mojang mundur paur ku petalakuna ieu jajaka kawas anu rek ngarekeb bae ka manehanana. Ai. Gelis buat murugul teu benang di Picasso ieu mah nya. Asana teh Nyai mah bedang wangkelang naker ieu teh. Sakedahna Nyai nu teu maros mah kedah di layanan atuh. Surya bari ngeteyep nyamperkeun lalaunan. Petakna badis we ucing anu keur ngadodoho manuk siap rek ngarekeb lamun seug dipangejatkeun. Kesila lain kitu petana tuh jadi mah bener mah anjeun mah teteh larek ngahina. Nyi Mojang ngejat balik deui ka tukang anu saterusna ngadaragdag lumpat meleteng ka lebak. Lain ge Surya anu geus kakoncara buaya darat. Ngaranapan hiji kajadian sasat anu kakara pisan salilana ngumbar kadewasaanana manehna dipangejatkeun ku awewe. Lain deui ngarasa teu ngeunahna barang mireungeuh petalakuna Nyi Mojang nu teu beda ti nampik sapajodogan. Eueuh ti ditu napikeun manehanana mah dipanglumpatkeun ku awewe teh. Kalawan teu panjang mikir deui seak bae Nyi Mojang diudag diobrot teu beda ti paningaran ngudag sato boroanana. Nyi Mojang surti kana diri narek digunasika. Bari ti paparati teh manehna gogorowokan tulung-tulungan. Tulung. Lalabna meunang hese-hese nguneur teh awur-awuran. Sajajalan geus teu ditolih asal dirina bae salamet. Jeleng. Surya nu tinakanana leuwih kesit geus hasil bisa nyusul sarta miheulaan harita teh. Miheulaan Nyi Mojang malik ngahadang anu keur ti beberegeg teu sidikna notog-notogkeun maneh. Anu pikeun Nyi Mojang mah tanagana sasati beakeun kabeh. Atuh barang Surya geus nyampak ngahadang di hareupeunana manehna teu bisa nahan badana terus nyuruntul nu antukna nubruk Surya anu geus ngacegak di jajalaneun. Aduh, kurang ajar setan teh. Tong kieu kurang ajar. Kurang ajar setan teh. Tong kasar kitu atuh. Bade lumpat ka mana geulis? Surya bari nangkep badan nu nyuruntul sasat nyamperkeun sorangan. Aduh. Tulung-tulungan atuh. Nyi Mojang ngoceak bari ngugurinyalan hayang leupas tina tangkepan Surya. Cicing nung moal dina naon ku ungkang oge. Paling oge bade dirungrum ieu mah. Surya magehan rangkulanana. Beungeut Nyi Mojang anu kudar kideureuh teu daek cicing ku manehna
didengkek sina nyusup kana dadana. Kang Jaja, tulung Kang. Nyi Mojang gegerowan meta tulung ka kabogohna anu keur waktu tadi ngecruk macul di kebon. Ya, sanes Kang Jaja Kang mah Kang Surya ieu teh. Tong Kang Jaja, saha Kang Jaja teh atuh? Kang Surya Kang mah. Surya bari ngadangheakeun beungeut Nyi Mojang. Teu anta parah deui beungeut anu geus ngadangheak nyang heuy teh kumanehna teu diantep. Teu beda tibang bara anu keur napuk kemang ligar pinuh ku madu manis. Calik atuh. Tulung. Nyi Mojang gegelegepan teu beda tinu titeulem atuh. Ya, ulah mota tuh gelis. Cicing calik atuh da moal di kumah onam atuh. Ukur dicium saeutik mah tuh wajar ku Akang. Surya bener-bener geus karanjingan setan 40 atuh harita teh. Kole bacleng. Hiji jajaka ngaluncatan tatangkalan pager jalan, hiuk gejret. Beureup anu memang geus buleud teh nyayang kana careham Surya anu memang balangah lantaran keur ngagugulung Nyi Parawan. Anu teu minge deui dadana Surya jadi nyangeyeng kagigir, hiuk ditimpah cukang irungna lantaran beungeutna ngadadak malik ngarasa kaget bet aya gelap datang salah mangsa. Ari gecret, ari cengkeng bae Surya teh ngacol. Anu saterusna ngacurah roh. Nyi Mojang ngoleweng kabantingkeun ngan untung kaburu disamber ku jajaka anu anyar datang anu tayalian ti Jaja bebenekna Nyi Parawan. Hai, kurang ajar sia. Kalakuan teh teu beda ti euwah. Karasa sia. Babi buruhanana ti aing deuleu. Jaja nyaritakna ti peporongos. Bari napas ngahegak akibat amarahna anu tacan budal kabeh. Sanajan bari amek Jaja mah kitu ngomongna ancad laer. Alah, lalakian sia. Surya ngagentak ngoreyat hudang bari ngusap-ngusap cukang irung anu karasana ngalelep di dagol ku kupat Bengkulu. Nya teuas nya pejel matak lungleng katurelengan. Sapasang panona mencrong hurung ditapuk ku nafsu anu ngagugudug. Puguh aya manusia anon suka ngador ngaguna sika kana dirina. Kawas anu teu nyahoeun pisan yen manehna teh lain jago sarta anakna dedengkot kolot anu geus langka pitaningeunana. Ya, memangna dewek teh lalaki balik kanan si lain. Peta teu beda ti hayam lama deuleu. Rajeun teh wani sia kabikan. Sor. Geura beulahkeun heula dada aing. Lamunnya sia mikahayang ka Nyi Eda. Ha? Jaja nangtang bari nulak cangkeng ngadago lawan anu kakara cengkat. Somong sia jurig. Hah? Somong pisan sia. Teu nyaho aing deuleu sia. Hah? Beungeut pikarunyaeun deuleu sia. Ngomong ancat layar kitu dibabak sia ku aing. Teu nyaho sia teh si Surya. Ya, si Surya ya. Surya bari nepak dada. Lain deui Jaja ngaranjugna barang ngadenge. Pok-pokanana Surya memang manehna teh ngadenge mah enggeus yen Surya teh kawilang hiji budak ngora anu mata karanjang. Sarata dina soal pangabisana lain bantrak-bantrakeun ongkoh kolotna oge lain jalma atah-atah. Ku sarerea pada ngambean pada mikasera lantaran wawasena geus kakoncara tukang nunukeun musuh garung ngaragragkeun lawan anu sanajan gagah rongka. Lain ratus hiji nu geus jadi pacundang.
oge teu saeutik bilangan anak anu kumanehna geus dikirimkeun ka sejen alam lantaran gana-gana kumaha wani ngajajal wabasena jeung jajatena eta kolot teh. Tapi lantaran geus kagok asong ongkoh deui pikeun jajak mah pantrang ngejat cadu mundur satungtung bisa ngalawan keneh mah. Komo deui ieu kakarage adu hareupan tacan ngalaman wawasena nu bakal jadi lawan teh. Asana teh piraku deui make kudu mundur kunu tacan karuhan. Paribasa ngeplek jawer nganar jangjang nyamuk miyuni hayam kabiri kalah ka ginding hatena mah kecing. Ngan meunang gagahna bae ari kawani mah teu aya geuningan. Ai. Teu nanyakeun ngaran deuleu aing mah. Tapi kalakuan sia nu teh beda ti euwah-euwah teh. Ku aing moal diantep. Moal diantep. Ngancam sia teh ka aing. Maknya ngancam pare-pare kitu dia peuyeum wae ya. Moal kaduhung sia. Ciri sia ku aing ngerek di rumpungan ta. Sungut sia ku aing sakalian dicangkemos deuleu sia, dibebekeun ta. Ngarah rada bentes ta ngomongna. Ulah ansat lair kitu ta. Bibir sia ku aing ngerek disurilam ta. Irung sia oge ku aing perlu disumpungan. Tuman sia luka kanya pisan ka aing. Surya nafsuna geus teu kaampeuh deui. Mideungeuh jaja bangun anu taya kagimir sanajan ngomongna ansat lair. Sor atuh. Ulah kalah ka bacot. Moal ngejat deuleu. Sanajan satunyang beas oge haram pikeun si jaja maninggalkeun pakalangan. Satungtung musuhna tacan ngajolor mah. Jaja na malang ngarasa keuleuhna keranan beungeut manehna nu didama-dama teh. Maka rek dirobah dijieun kawas Bang Barongan. Yang hareupan ketak ngalawan anu memang bener-bener ngajak ngesang Surya ngagebrig taneuh anu satuluyna disusul ku gerakanana nyewukeun peurepna kana cukang irung. Rasakeun sia kurang ajar. Hit ya. Tapi jaja rikat nyingcet bari Depok dina ulin Minangkabau warahan nu jadi bapakna anu kungsi baheula ngumara ka Deli lantaran aya anu ngawerek. Nu jadi bapana anu kungsi baheula ngumara ka Deli harita teh. Bareng jeung tonyokan Surya poos ngahanca tempat kosong jaja ngajorelat deui kagigir bari nyamberkeun dapal sukuna kana iga burung Surya. Surya ngaranjug kaget mireungeuh ulin lawan nu beda ti biasana ngagentak manehna malik bari satekah polah rek nyamber dampal suku musuh anu nyuruntul tapi jaja rikat narik deui sukuna harita teh. Bari ngecat ngayapak dihanap sakaligus dua leungeunna geus hasil bisa ngarampir suku nu jadi musuhna. Kalawan teu loba codekat terus bae ditotongkeun anu temahna teu meunang ampun deui. Surya ngageblak nang karak bengkang sirahna nu ti heula ngabeletukkeun taneuh. Aduh. Gelo sia kurang ajar. Aduh. Jadul teh sia. Surya geus teu ngurus dikanyeri ngakentak manehna hudang. Rada lungleng sarta sirahna benyul sakitu mah kaitung kuat oge henteu terus ngusek. Ya. Sia nu burung mah hayo ulah kalaka ngecebrek bae lain rek nyurilam sungut aing deuleu. Jaja beuki gede hate dumeh geus hasil bisa ngaragragkeun nu jadi lawan. Ya ngomong lamat kitu ancat lair deuleu ulah baka bunga setan sia. Jamak deuleu ku kakarasa kitu mah tuh. Jamak. Lain oge jago ye, ha? Surya beuki nafsu. Sididik. Manehna narajang deui ngaheumbatkeun panimpugna. Tapi jaja anu memang geus sayaga rikat ngalalepkeun awakna semu malang hareupeun anu jadi lawan. Sakilat peureup kencana ngapelesur rek ngajojog gado dina kaayaan badan manehna keur doyong ka katuhu.
Surya ngagentak nakis bari ngageserkeun suku katuhuna ka Kenca anu maksudna rek nutup gerakan nu jadi lawan, tapi manehna katipu atah-atah ku gilerna panon Jaja nu disangka rek luncat ka Kencaeunana, padahal Jaja luncat ka belah katuhu bari nyamperkeun peureupna anu katuhu nu akibatna teu bisa ditarekahan deui ngacetruk ngahanca gado. Sampai meh Surya bisa males, Jaja geus ngeceprek deui Depok bari necehkeun sukuna kana beuteng nu jadi lawan. Nu antukna Surya daek teu daek kapaksa ngaradapan ngageblag deui nu ngadua kalian. Aduh kurang ajar setan. Setan alas kurang ajar. Alah.